Daun salam tigang kaum siki pala tibaraya. Assalamualaikum palawargi sadaya. Papanting keur ngajalajar henteu sieun kabanjiran. Sim kuring sejak ngaguar cara nyieun sisindiran. Sisindiran teh asal kecapna tina sindir. Hartina omongan anu dibalibirkeun. Henteu langsung kana pamaksudan atawa henteu togmol. Jadi sisindiran teh nyaeta karya sastra wangun puisi nu diwangun ku cangkang jeung eusi, diwengku ku pada jeung padalisan, sarta unggal padalisan umumna 8 engang. A. Padalisan. Sisindiran teh diwangun ku 4 padalisan. Contona Cibanjaran Singaparna ngalamun hayang diajar. Sisindiran nu umumna diwangun ku 4 jajar. B. Cangkang jeung eusi. Sisindiran teh diwangun ku 2 cangkang jeung 2 eusi. Contona hayang dahar di soreang, kalah dahar di cileungsi. 2 jajar jadi cangkang, 2 jajar deui jadi eusi. C. Engang. Sisindiran diwangun ku 8 engang. Lamun dina basa Indonesia mah disebutna suku kata. Contona Bapak Haji keur mungkusan, calana anu galombrang, dina hiji padalisan reana 8 engang. D. Murwak kanti teh nyaeta padeukena sorak kecap panungtung dina cangkang jeung sorak kecap panungtung dina eusi. Contohna mawa elap ka katapang dibeungkeut ku tali dasi. Sorak kecap dina cangkang padeukeut jeung dina eusi. Cara nyieun sisindiran. Markiran di Singaparna teu era ku mojang lenjang. Pikiran heula eusina kakara mikiran cangkang. Anu nganjang make dasi, ngadodoho anu lenjang. Nulis cangkang rejeung eusi tong poho 8 engang. Tumpak mersi jalma sugih, disabaran ti anggalna. Mun eusi geus kapanggih, kari mikiran cangkangna. Angeun kacang nu kamari, aya di jero wadah. Nyieun cangkang mah babari nyokot tina ngaran buah. Lian ti eta bisa ngaran tina tatangkalan, pepelakan, ngaran tempat, ngaran kadaharan, ngaran jelema, jeung sajabana. Tah, kumaha barudak? Babaripan nyeun sisindiran teh? Cing pek praktekkeun ku hidep di imah. Ari wangun sisindiran kabagi jadi 3 rupa. Nyaeta rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan. Hiji rarakitan. Rarakitan teh sisindiran anu diwangun ku 2 padalisan cangkang jeung 2 padalisan eusi. Ari asal kecap tina rakit atawa sarakit anu hartina sapasang. Pangna disebut rarakitan teh lantaran aya kecap anu ngarakit atawa sapasang. Maksudna nyaeta aya kecap anu dibalikeun deui dina cangkang jeung eusi, utamana kecap mimitina. Contona sing getol nginum jajamu, nuguna nguatkeun urat, sing getol neangan elmu, nuguna dunia akhirat. Tina sisindiran di luhur katingali aya kecap sing getol dina padalisan kahiji anu dibalikeun deui dina padalisan katilu. Kitu oge kecap guna dina padalisan kadua dibalikeun deui dina padalisan kaopat. 2. Paparikan. Paparikan teh asal kecapna tina parik, hartina parek atawa deukeut. Disebut paparikan teh lantaran sorak kecap nu aya dina cangkang padeukeut jeung sorak kecap anu aya dina eusi. Contona keleuwih jeung siki sentul, campedak dikoropakeun. Tebih-tebih abdi nyusul, tos pendak disapirakeun. Tina sisindiran di luhur katingali sorak kecap keleuwih dina padalisan kahiji
padeukeut jeung sorak kecap tebih-tebih dina padalisan kadua. Kitu deui sorak kecap campedak dina padalisan kadua padeukeut jeung sorak kecap tos pendak dina padalisan katilu. Tah, ieu aya sisindiran. Pek ku hidep lengkepan eusina dina kolom komentar. Pangajaran dina dinten ayeuna urang cekapkeun wae mung sakieu. Perkawis wawangsalan urang guar Minggu Payun. Saninten buah saninten, saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten tina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.